lawang amal geus ditutup, hanjakal keur waktu hirup, talang kebet hanteu sanggup, padahal waktu mah cukup. Paingan Rasul ngelingan, dunya mah pangumbaraan, naha bet kamalinaan, tonggoy hanteu nyubadanan. Ati ngeurik pikir liwung, imah tiisen jeung suhung, ngan anak yatim buruan, tinggal risik ting rariung. Abong poe panganggesan, mana berat rek amitan, keun imahkeun pakarangan, geuwatkeun logak ngantosan. Pasaran mendung ti payung, ti luhur dirurub sarung, nu ngiringna semu nguyung, nangkep dadating kuyungkung. Ngalet ngangkeuy ngabandalet, beuki deukeut, beuki deukeut, beuki deukeut, beuki deukeut, kana logak rup perheureut. Duh geuning geus nyangkorah, rupku padung rapku lemah, poek rupek jeung tugenah, ngarumas cukireuh susah. Ahli sobat kawawuhan, tetoli gancang bubaran, duh saha nu rek maturan, geusan cicing babarengan. Mana sobat mana dulur, geuning buriak salembur, hanteu maturan dikubur, sumawon nambahan umur. Oge harta banda kuring, nu dipuhit berang peuting, cik mana anu rek ngaping, geuning geus kieu mah kuring. Hanjakal aduh hanjakal, teu getos sadia amal, padahal geuning padahal, ngan amal nu jadi bekel. Naon keur panyinglar sedih, nahan kuci mata getih, tawa bangki yang jungkelih, harta mah geuning teu noli. Enggeus montong rek sasambat, teu guna enggeus kaliwat, bongan bareto teu taat, teu kurang nu nganasehat. Tong hantem hanjakalan, pan teu kurang nu ngelingan, pek runggu jawab sorangan, geura jawab pariksaan. Paremutan parantosan, mangga geura aremutan,
sugan manawi jeung sugan ngajadi kamaslahatan. Kumaca ieu pepeling sugan sing jadi panggeuing da Gusti anu ngajaring siang jeung wengi diaping. Hanjakal aduh hanjakal tegetosa dia amal, padahal geuning padahal ngan amal nu jadi bekel. Naon keur panyinglar sedih nahan kuci mata getih, tawa bangki yang jungkelih harta mah geuning teu noli. Enggeus montong rek sasambat teu guna enggeus kaliwat, bongan bareto teu taat teu kurang nu nganasehat. Tong hantem hanjakalan pan teu kurang nu ngelingan, pek runggu jawab sorangan geura jawab pariksaan. Paremutan parantosan mangga geura aremutan, sugan manawi jeung sugan ngajadi kamaslahatan. Kumaca ieu pepeling sugan sing jadi panggeuing da Gusti anu ngajaring siang jeung wengi diaping.